Siapa yang harus aku hormati dalam hidup ini, harus aku muliakan dalam hidup ini? Apa kata Nabi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Sabaraha ibu? Bapak? Ibu? Bapak? Tajid sedang eta ibu tilu, bapak hiji sedang eta kubu. Betul? Anjay keprok dulu. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Andai kata kita salah mencintai atau urusan mahna ieu jeung Allah, rek habib rek lain urusan manehna jeung Allah, rek duriah rek lain urusan manehna jeung Allah. Cenah bohong atau manehna ieu jeung Allah teh jeung urang. Nu penting mah urang henteu kotor ha. Sarendeng eta seesih jeung Nur. Pakuwo lamun kieu ekspresina kos kieu ya. Eta saheg duaan ge awewe mah. Kuduaan ge saheg datang nu katilu siwati. Oh baheula maka ustad teh ustad minta doanya minimal minta caina ieu mah lain ustad minta fotonya. Atau untuk tapakan fotonya sama teman tapakan eta selfie racak banget aing iya. Untuk cukup sekali teh geuning ibu-ibu lamun selfie wow aing mah pulap nempona ge. Sakali deui ustad sakali deui. Oh anu beka tilu kali. Sieu mah balik gitu. Peci baju sarungna beken jeung sajadahna. Peci baju sarungna beken jeung sajadahna. Salaki pangheulana bodak nu kangeunana. Peci baju sarungna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmatun wal furqatu 'adzabun. Wa qala aidan inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Sadaqallahul azim. Ini bahasa Indonesia atau Sunda?
Biasa be ngomong Allah nyerongot. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, sayyikhunal mukarram, guru-guru urang sadayana oge anu ngaliwat. Mudah-mudahan sehat panjang yuswana. Nu make baju bodah jeung nu make baju beureum. Mudah-mudahan sadayana kalebet nu make sorban beureum. Mudah-mudahan zing dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Utamina guru-guru urang nu hadir oge nu teu tiasa hadir, nu sok ngawurukan unggal dinten nyaangan hate urang. Mudah-mudahan tambih-tambih barokah ilmuna, barokah yuswana, barokah turunanana. Ais pangambih papayung nagara, pangarsa Bapak Lurah Atanapi Jaro, Pak Lurah aya. Mudah-mudahan sehat panjang umur Pak Lurah. Kalian BPD kali LPM, Ketua Karang Taruna, Tekhilaf, Ketua MUI, menunanggi dahareun. Mudah-mudahan sehat cok. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, segenap para panitia penyelenggara, bapak-bapak anu hempak merbayaksa, ibu-ibu, para pemegang kunci surga. Mudah-mudahan nu sumping dinten ayeuna nu ngariung dinten ayeuna sadayana kalebet kana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu salamet dunia rawuh akhirat. Para sepuh hadirin rahimakumullah, Al-Fakir Ahmad Royani Al-Bantani sumping ka dieu nyandak salam silaturahmi. Moga-moga silaturahmi urang ieu magehan ngaregregan hate urang sadayana, utamina sesama umat Kanjeng Nabi silih ngajaga leres gitu. Lamun salah silih geingkeun, lamun poho silih tah ngeunah hirup kawas gitunya cek leres gitu. Abdi yakin sadayana nu hadir Pak Lurah nu mana Pak Lurah ya apa kuwu nu mana cicing bae ieu nya hampura apa kuwu ieu nya mungguh nama ieu lulungu keneh ieu kami peuting mulang ti Subang ngendong di Majalengka didinya pas jalan belok ka dieu ditutup jalanna jadi muter jalan deui jadi kami telatnya lain kami kaberangan ieu mah teu nyaho jalan gitu lantaran tadi Google-na eueuh sinyal atuh eta tangkurak panitia cek urang mah diharup di ditu di talaga nyeng saya geus rek datang ka dieu ih haram jadah aing mah atuh lajuna mah atuh hampura rada beurang ka dieu nya teu naon iya kajeunnya para sepuh sadayana nu sumping dinten ayeuna nepi ka pohara ieu kot ngondang kori duanana ti Banten. Atuh kula ge urang Banten ieu sebenarnya mah eta mah Ciamis sama kebon kacang. Eta mah. Jadi ai kuling teh panginten aslina mah ti Serang anyar sarua. Adapun di Ciamisnya eta mah panginten pun bojo di dinya. Sareng pun anak atuh aing milu di jero di dinya. Jadi poe ayeuna urang dieu ngadatangkeun nu ti jarauh kabeh rek naon rek nembongkeun rek nyiarkeun sadayana rek ngabuktikeun mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab abdi yakin pangarsa, abdi yakin bu sadayana nu sumping Pak Kiai ieu lain karena ayana kiruhai Pak Kuwu, lain karena ayana qori, tapi karena kita semua mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Rasulullah, tidak ada di antara kita yang sanggup untuk melakukan hal-hal seperti ini, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta, betul, bahkan meninggalkan pekerjaan, betul.
Saya yakin ibu di rumah juga meninggalkan pekerjaan, bapak juga sama. Hanya karena kita semua cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cinta ini berbalas, amin. Mudah-mudahan cinta orang diangkat ke Rasul. Bo, jadi orang kabehan kumpul di DT alasan karena kita adalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh karena dia ngajadau lain sok poho. Kita kumpul bersama untuk bersilaturahmi di Maulid Nabi. Betul. Laras. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mengorbankan hartanya, tenaganya, pikirannya di bulan Maulid ini, Allah sampaikan cintanya kepada Nabi dan Allah bahagiakan hidupnya, Allah bahagiakan akhir hayatnya, amin ya rabbal alamin. Kalaya nu sumping dinten ayeuna mudah-mudahan diruhaikeun Pak Kubu, ruhai hatena, ruhai ku ilmu, ruhai ku iman, ruhai ku amal soleh. Lantaran Allah mau nyiakeun jalma nu amal soleh, rek ti kalangan bikang atau rek ti kalangan lalaki, kabeh oge moal disia-siakeun ca. Man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun. Sajalma anu migawe amal soleh, rek ti golongan lalaki atau rek ti golongan awewe, wa huwa mu'minun, sedangkeun eta nu amal soleh teh atas dasar keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah bakal merek kahirupan anu leuwih hade. Hoyong hirup nu leuwih hade, hoyong laras, hoyong hirup nu leuwih hade. Yo ieu nu ngomong jeung nu ngupingkeun sarua pada jalma biasa. Sae deui nu ngobrol jeung nu ngupingkeun sami-sami jalma biasa. Nusok kekenaan ku salah, nusok kekenaan ku poho, urang silih emutan, silih geingkeun, laras gitu. Lamun bener-bener urang kabehan miharep kahirupan anu sae, maka ulah liren-liren neangan cacaang keur nyaangan hate. Lantaran manusia nu kumo lendang di alam dunia cemai centin ceiro. Aya jalma anu hirup di alam dunia ngabogaan hate kabagi tilu. Kabagi sabaraha? Hiji jalma nu ngabogaan hate nate disebutna teh kolbun mayit. Kolbun naon? Nu kadua kolbun marid. Kolbun marid balik-balik mana? Kolbun marium, kolbun marium, bod, goyobod. Oh kapan didinya mahrojna? Kolbun marid, nukatilu kolbun salim. Naon cenah aja? Pak, tuh mata kain mata yang nanya kalau laki mah. Cicing wae lah bapak-bapak mah. Disebut jelema tengah jawab. Disebut patung dan ngarokok. Hiji kolbun mayit. Naon hartosna ca? Hartosna teh hate anu paeh maot hatena. Naon Pak? Maot hatena. Lamun jalma hirup, jasadna hirup, jelemana hirup, tapi hatena maut, bedana jeung bangke leuleumpangan. Lamun jasadna maut, hisaban nepi kadinya, catatan amal ukur nepi kadinya, kemungkinan nambahan pahala dugi kadinya, kemungkinan nambahan dosa oge dugi kadinya. Tapi lamun jalma hirup tapi hatena maut, tingali bangke berjalan, ongkoh bangke tapi dosa nambahan. Na'udzu aya nu maot di dia salat. Amah nyen. Cak pernah euceun nempo nu paeh leuleumpangan ka masjid. Ulah gampang ka masjid macul aya.
gampang macul banyak gawe rakasa aya nu pae seserian aya bisi di dieu nu pae mah seserian cek nu pae bisi aya nu pae seserian lain pae eta gitu ngalindur ngaranna boro-boro salat nu pae seuri ge moal bisa tapi jalma lamun hatena pae leuwih parah tibatan maot jasadna leuheung maot jasadna lamun jalma maot jasadna atuh enggeus rengse amalan teh nepi ka dinya ngan lamun ongkoh jalma hirup tapi hatena maot cilaka leuwih ti cilaka maot jasadna lantaran dosa dihitung betul tuh dosa na kahitung keneh lumawi urang kabehan kedah naon kedah soson-soson milari cacaang hate supaya hate orang teu pae kasauran Imam Ghazali lamun tilu poe we kakak teteh teu panggih jeung ulama teu diuk barang jeung ulama ngupingkeun pituah-pituah naonana pituah agamana maka teuas eta hate urang kidung karituna paeh karituna ngaran sesuatu anu geus paeh rek sanu ngarah heuy teh ngaran sesuatu nu paeh rek sanu ngarah sok rek sanu ngarah moal aya sok jelema keur hirup di ajang-ajang di mangan-mangan di damba-damba di pusti-pusti dimuliakeun keur hirup geus maot mah da teu butuheun peuting-peuting dikuremkeun leres Pak cok saking naonna teu butuh kanu maot teh maot butuh teh keur hirupna geus maot mah teu butuheun sanajan peuting dikuremkeun langsung nah heuda geus teu butuh maka lamun jalma hatena maot atuh anggeus naudzu supaya hate urang ulah maot hirupan siram kunaon siram ku masdarul haya naon Pak naon Bu siram ku masdarul haya naon ari masdarul haya teh sumber kahirupan teh naon syariatna cai hakikatna ilmu betah cari cing di dia itu karena aya naon aya sumber kahirupan lamun di dia cai acan rek kumaha bapak nggodok kacang Pak tong dilepehkeun kacangna tuh loh rek kumaha urang dia hirup lamun masdarul hayah lamun sumber kahirupan numutkeun syariat cai tapi hakikatna sumber kahirupan teh naon Pak naon Bu ilmu yuk penta ka Allah maka mudah-mudahan hati urang pinuh ku naon pinuh ku masdarul hayah sumber kahirupan wios tuwaga Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi tuwaga
kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, teladan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad. Sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu, kami semua selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. He 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 Bu, kulon kemari lo. Tak apa. Tentunya ho. Entok. Oh panjang teuing. Panjang teuing. Arek nu pondok arek. Ush. Anu ane. Arek nu pondok arek. Nu babari arek nu babari. Nu babari arek. No babari, no babari, no babari. Tuk dua no babari, no babari. Kita sholawat. Salah. Makanya saya sholawat nubabari. Teangan sumber kahirupan, teangan sumber kahirupan. Syariatna cai hakikatna ilmu. Sumber tina segala ilmu teh Allah maparinkeun ka Rasulullah. Sumber segala ilmu ku Allah tos dipasihkeun ka Rasulullah. Tinggal urangna boga tah henteu akhlak urang ka Rasulullah. Bidauh Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Parmani ehona. Nah. Lamun teu dipareman aing asa ngomong di jero guha. Wallahu a'lam bimuradi. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika. Al-Qur'an adalah kitab anu diwahyukeun ka anjeun Muhammad litukhrijan nasa supaya anjeun bisa ngaluarkeun manusia minadz zulumati ilan nur, tina poe kana cahaya, tina poe kana caang. Bo lamun hirup urang hayang caang, caangan hatena. Sebab laku lampah jalma mah gumantung hatena. Lamun hatena caang, jelas laku lampahna oge bakal kaharti.
bakal jentrek bakal eces kaharti katuturkeun, tapi lamun hatena poek rumek kalakuanana oge, boroku batur ku anak teu kaharti, boroku batur ku pamajikan gitu kaharti, lantaran naon poek hatena. Mata urang kabehan hayang caang hate, hoyong caang hate. Jangan pernah bosan untuk duduk bersama para ulama. Kenapa? Karena al ulama'u warasatul anbiya. Ulama teh adalah pewaris para nabi. Malamun orang hayang caang hate, duduklah bersama ulama, cintalah duduk bersama ulama, dengarkan nasihatnya, dengarkan mutiara-mutiaranya agar hati kita semua terang benderang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan tujuan litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur, supaya Kanjeng Nabi Muhammad ngaluarkeun pirang-pirang manusia tina kabodohan, tina jahiliyah, kana nyaho. Sebab alam dunia memeh diutus Kanjeng Nabi, memeh lahir, memeh Nabi dilahirkan dunia dalam kondisi jahiliyah. Saking jahiliyahna darah daging sorangan, getih sorangan, dikubur hirup-hirup. Mabok, judi, lain ayeuna wae. Judol mah adalah variasi satu warna tina permainan judi. Maka judi tiba heula geus ai. Geus aya tiba heula oge, mabok geus aya tiba heula oge, bahkan lebih naon, bahkan lebih kejam, lebih sesat. Mana sesatna? Anak sorangan jahiliyah lamun boga anak bikang dianggap eueuh mutukna, eueuh manfaatna, matak munasabah dikubur hirup-hirup. Teh boga ceuli tah henteu teh tak kitu ngajawab jendol. Teteh kudu syukuran, lu kudu leuwih syukuran sama awewe. Nah, sebab setelah Nabi diutus, awewe nu tadina eueuh hargaan jadi barang istimewa, awewe nu tadina eueuh harkatan jadi istimewa. Sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, wahai Nabi, siapa orang yang pertama kali harus aku hormati dan muliakan? Apa kata Nabi? Ibumu. Siapa lagi? Ngomong mending ngomong mending setruk. Ngomong bro. Siapa yang harus aku hormati dalam hidup ini, harus aku muliakan dalam hidup ini? Apa kata Nabi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Sabaraha ibu? Bapak? Ibu? Bapak? Tajid sedang eta ibu tilu, bapak hiji sedang eta kuwu. Betul? Anjay keprok dulu. Haru aing ngapaur we cek pamajikanna. Naon sia keprok bieu? Naon nu tilu naon? Bogo aing hiji ge teu kaparaban. Nu keprok. Naon nu tilu? Tilu ting. Naon cenah, Bo? Tilu tingkat eta awewe diangkat ku Rasul. Bahkan saking istimewana awewe, Rasul memberikan predikat kepada wanita, an-nisa'u imadul bilad. Nah, cenah. Hei, kalau orang lagi ngomong dengein. Orang lagi ngomong dengein. Ban kayak ece mulang ti dieu ditanya, "Ce tos di mana?" Ngaji batur mah. Di mana ngajina? Yo masjid naon? Iya. Masjid Al-Ikhlas. Jauh balikna nyaho da orang jauh. Maju naon cenah ngabahas naon? Pokona mah kitu we. Tah, ulah nepi ka kitu ceuk dengein. Sing bisa ngajawab deui bisa nularkeun. Kartos. Hande, eueuh di datang ini ti imah kadi teh pot eueuh korban waktu, tenaga, betul. Nu mau motor meuli bensin. Entar lamun eueuh teu bebeunangan rugi eueuh. Matak datang ka dieu teh sing bebeunangan, bawaan anu los dal batur bawaan ka ditu.
Wanita adalah tihang negara. Saur Rasul, wanita adalah tihang negara. Padahal nu boga galubu mah lalaki Pak Kumu. Oh, nu boga dolken lalaki. Teu bogaeun awewe mah teu bogaeun. Tapi nu jadi tihang negara saha? Awewe. Nah, baik wanitanya, baik negaranya. Ruksak wanitanya, ruksak negaranya. Kenapa? Karena generasi ini memerlukan wanita-wanita yang tangguh dan soleha. Salakina soleh, awewekna gujrud. Sakede. Salakina soleh, awewekna gujrud, awewekna kupur, anakna ge milu kupur. Aya Allah. Aya saha? Kan'an bin Nuh. Saha? Kan'an bin Nuh. Kan'an putra Nuh. Nuh teh Nabi Nuh. Nabi. Budakna anggar wangkelang, budakna papadingklang nukang nonggong jeung aturan agama, teu saigel teu sapamadegan jeung nu dari bapakna lantaran diasuh ku indung anu ingkar. Matak lamun bapakna soleh, indungna soeh. Bapakna soleh, indungna kupur, anakna ge pasti bakal milu kupur. Lantaran anak maloba interaksi jeung saha? Jeung indungna, bahkan anak 2 tahun mengenyot ASI. Naon coba aing bantuan? 2 tahun anak menghisap ASI. Naon ASI? Naon? Air susu atau ibu so teh lamun manggil ibu. Atau ASI so teh lamun manggil ibu. Lamun manggil emak mah jadi asem. Air susu emak. Orang dia menyebut mamah pogo. Kuwo tan nyebut mamah ke pamajikana. Atuh anak apa nyebut mamahnya? Berarti anak kuwo mah 2 tahun eta. Nyedotan asma. Air susu mamah. Tuh itu mah bunda tuh disebut lagi. Bunda cenah situ anak eta nyedotan asbun. Air susu bunda. Itu mah umi beda nu itu mah tuh. Mata anak 2 tahun nyedotan asu. Air susu umi. Bo, anak menghisap darah, anak menghisap ASI, karakter ibu nu goreng nu alus kabawa ku anak, rek teu kupur kumaha anak, rek teu kabawa goreng kumaha anak ku indung. Belum lagi dari tindak tanduk perilaku ibu, karakam, kakuping, kanaon, katingali ku anak. Apa yang anak lihat itu akan menjadi edukasi untuk anak. Apa yang anak dengar itu akan menjadi satu dorongan, satu kondisi jiwa yang lama kelamaan akan membentuk moralitas anak-anak kurang. Munasabah ieu jalma kabagi sabaraha akhlak. Aya nu ngabogaan akhlakul karimah, aya nu ngabogaan akhlakul mahmudah, aya nu ngabogaan akhlakul madmumah. Maka lamun urang hoyong boga anak nu soleh, urangna kolotna soleh heul. Urangna kolot sebagai kolot kudu miheulaan soleh. Contohan ku kolot da cek urang Sunda mah uyah tara TS ka mana? Tara TS ka mana? Tah gitu. Tara TS ka luhur, rumawi jaga anak-anak urang ulah nepi ka Gusti nu Agung, ulah nepi ka paeh naonna? Hatena. Supaya anak urang ulah paeh hatena Pak. Ye, kewajiban kolot teh, kewajiban kolot nu pangheulana kanu jadi anak adibu auladakum ala salasi khisolin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Quran. Didik anak-anak urang teh Pak, didik anak-anak urang teh Bu, sabodo geus dididik mah rek jadi kuwu tak kadinya sabodo kamayangan. Cenah rek jadi kiai nuhun, cenah rek jadi eta, rek jadi polisi atuh kajeun. Ieu mah cenah jadi tentara sabodo. Ieu mah rek jadi pengusaha cenah kamayangan. Cenah imah yang jadi dokter, heuh meueuh kajeun. Ngan memeh jadi nanaon profesina dasaran heula.
Nah cenah Pak, dasaran heula, pondasian heula hiji hubbi nabiyikum, ajarkeun ke anak-anak urang supaya cinta ka Kanjeng. Lantaran lamun jalma geus cinta ka Kanjeng Nabi, segala tindak tanduk perilaku manusia akan selalu merujuk kepada apa yang dia idolakan. Pak, sok Bapak resep ka Persib minimal kaos-kaos nama gableng. Leres teu? Nya, resep ka Persib minimal kaos-kaos nama gaduh. Teu boga guys stiker nama gaduh. Urang aku cinta ka Kanjeng Nabi, piraku teu boga urang naonana merchandise-na, teu boga naonana ciri anu mandirina. Maka didik anak-anak urang supaya cinta ka Kanjeng Nabi. Lantaran lamun urang boga anak termasuk urangna cinta ka Kanjeng Nabi, yakin akan selalu hayang sarua, hayang sami, hoyong akur jeung akhlak Rasul, supaya urang bisa satu gerbong sareng Rasulullah. Teteh boga anak kasep ku kasepna, geulis ku geulisna, tapi teu boga akhlak Rasul lantaran teu cinta ka Kanjeng Nabi. Kamana cintana? Eta K-pop. Anak teteh mah K-pop. Anu keur rame dina TikTok teh ya. Apa teh aha bo ieu lamun anak urang nepi ka teu wawuh jeung Rasul, saha nu paling doraka? Lain anak tapi kol anak urang nepi ka teu wawuh jeung Rasul, nepi ka teu bogoeun ka izin kasieun ka Allah, lain salah anak ieu eta teh salah kolot. Bet kunaon teu diajarkeun cinta ka Kanjeng Nabi. Lamun jalma ayeuna cinta ka Kanjeng Nabi, boro-boro ka indung ka batur ge moal wanieun ngaroga hala, moal wanieun milaraan sakaya deui. Lamun urang kabehan anak-anak urang cinta ka Kanjeng Nabi, bororaah ka batur, bororaah ka dulur, ka sato ogenan moal wanieun milaraan. Bapak mah buah pugu aya meong ka ieu mah karga nol di hapuk talapung. Meong ka karga nolol batur dina panto geus baledog juga gang sapu. Cek meong aing salah naon? Katempo ku baturana kunaon dia parangas puringis pugu aing cenah ditajong tuku itu saha tuh jangan make baju beureum aing itu dia maling kotok aing itu dia maling lauk jantok cek meong aing karege nolol dina panto terus ditajong kudu boga kumaha cek baledna heuh geus ku aing engke isingan korsina ku aing kiihan hordengna mata eta imah urang bau cikiih ucing atuh salah saja urang salah urang. Pak Bo kade lamun urang naon ngaranna teh teu ngajarkeun cinta ka anak-anak urang supaya cinta ka Kanjeng Nabi, maka mereka tidak akan punya prinsip hidup yang jelas. Loba jalma hirup mawa ke prinsip, loba jalma hirup boga prinsip, tapi prinsipna teu akur jeung aturan Allah jeung Rasul, teu akur jeung aturan Allah jeung Rasulna. Maka anak-anak urang sing memiliki akhlakul karimah. Naon ari akhlakul karimah? Akhlakul karimah teh adalah kondisi jiwa, moralitas, etika tina hirup urang kabehan anu berlandaskan Quran jeung hadis, luyu sareng pituah papagon agama pidauh Rasul, inni qad taraktu fikum syai'aini lang tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Sesungguhnya telah aku tinggalkan untuk kalian semua dua perkara yang selamanya kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara, yakni Al-Quran dan hadis. Mata ajarkeun memeh belajar hadis na urang, ajarkeun heula supaya anak-anak urang cinta ka Kanjeng Nabi. Engke ge geus cinta maka Kanjeng Nabi di Korehan. Sok model teteh cinta ka K-pop di Korehan informasina betul. Cinta ka saha ka KDM ayeuna jelema teh keur naon? Ukur condong ka mana?
kakak DM bapak aing pan di korehan di kotek-tak unggal naon unggal TikTok unggal Facebook pasti di dempoan pokoknya masa kur aya KDM-an pasti di teangan betul naon sebabna sebab urangna keur cinta ka manehna beda jeung urang keur naon keur teu ridho ka manehna boro-boro eta boro-boro naonna gambarna aya jelema ge pan embung betul matak memeh anak-anak urang diajar agama memeh anak-anak urang diajar ilmu agama iklankeun heula ku urang kumaha carana ngaiklankeun anak didik anak-anak urang supaya cinta ka Kanjeng Nabi nu kadua didik anak-anak urang supaya cinta ka ahlul baitna Kanjeng Nabi geus ulah masinekeun nasab batur Pak ulah masih ke nasab batur mending mikir ke nasib urang betul daripada urang hantem wae ngurus ke nasab batur nepi ka poho nasib urang betul geus enak urang mending keneh sibuk ngurus nasib masing-masing daripada sibuk ngurus nasab batur lebih baik salah mencintai daripada salah membenci andai kata kita salah mencintai atau urusan manehna ieu jeung Allah rek Habib rek lain urusan manehna jeung Allah rek duriah rek lain urusan manehna jeung Allah cenah bohong atau manehna ieu jeung Allah teh jeung urang nu penting mah urang henteu kotor sakai deui nu penting urang henteu kotor urusan aing rek Habib rek lain teh da ria sabod aing mah bodoh pokoknya mah aing mah cinta ke Kanjeng Nabi betul andai kata saya eta bener Habib andai kata saya eta bener duriah Nabi atuh sugan bae urang teh aya nu mela isukan betul cenah salah urang eta saya eta teh lain Habib sabod urusan dararia eta mah lu penting urang teu goreng hat daripada teteh salah membenci hadas mah teteh bebeakan dihujat dina TikTok milu ngomen dina Facebook milu ngahujat sagala ku teteh bengek kalaluar milu naon ngagogoreng ternyata salah membenci nang ning nang nang ning nang bedak lebih baik salah mencintai daripada salah nu penting mah substansina adalah urang teu goreng minimal kerangka besarna sesama umat Kanjeng Nabi ulah sok goreng ulah suu jeung tangga sini omongkeun aya eueuh bedil mata kuwu ulah aneh lamun kuwu teh ibu-ibu silih omongkeun kitu lamun ibu-ibu ngarendeng duaan hek kuwu ngalewat neuleuh ibu-ibu keur ngobrol gundreng tapi eueuh soraan ingat kuwu semakin senyap suaranya maka bisa dipastikan informasi nu keur diomongkeun 99% keur ngomongkeun batur eta atuh akurat eta 99% dalam ngomongkeun lain ngomongkeun batur pasti aya soraan asli nah matak lamun kuwu neuleuh ibu-ibu ngarendeng duaan si Esih jeung Nur aya si Esih aya Nur aya Nur aya oh Wati aya Wati oh ngarendeng eta si Esih jeung Nur pakuwo lamun kieu ekspresina kos kieu ya eta saheng duaan ge awewe mah kuduaan ge saheng datang nu katilu si Wati lo kok nyusulkeun aing haram jadah kok ya teteh mah ngeunah seuri pamajikan aing mah di imah era ieu nempok atuh kuwu aing 2 minggu ngapalkeun ge ieu atuh nepi ka dicarekan aing ku pamajikan gawe cenah kitu mah kos budak leutik cicing cek aing rek kamalaus mah piduiteun ieu atuh aing mah lain kiai ieu ustad lain aing mah keur bisnis bae kiai mah aya di lembur betul
kiai mah nu aya di lembur nu sapopoe nyaangan hate urang nu sapopoe ngajakan taat ka urang eta kiai urang eta pedak teteh sono jeung kiruhay poe ieu ngariung jeung kiruhay poe ieu sono maaf ngabejaan aing mah mimin yuyut entin yoyo dengein nu kudu didatangan majelisna dipinuhan majelisna dikupingkeun pituahna pituturna kiai satem ustad nu aya di lem ieu maneh kan jauh di pus-tipus cenah naon Gus hayang self baheula maka ustad minta doanya minimal minta caina ieu mah lain ustad minta fotonya atau untuk tapakan fotonya teman-teman tapakan eta selfie racak banget aing ieu anu cukup sakali teh geuning ibu-ibu lamun geus selfie wow aing mah pulap nempona ge sakali deui ustaz sakali deui anu nepi ka 3 kali kieu mah balik gitu bo ulah salah kaprah nu gede jasa nama ustad kiai nu aya di lem nu mawa kana ka hade salagi hade tuturkeun cenah salah atuh sarua ieu jalma kiai ge ustad ge sarua al insanu mahalul khata wa nisyan ceuk tadi salah silih geuing bener silih tuturkeun laras kitu nya mata ka hade ulah salah ece mah aya ustad nu jauh mau balik nu jauh di pusti-pusti ece mah ari ustad nu aya di lembur nu sok memagahan anak teteh nu sok mematahan anak teteh eta di madrasah di masjid sin ro jabar sar be jabar bao ain hajabar asar bo mim jabar mata jabarta sin ya jaresi ya jabar ya mata sia kunaon teu dianggap penting ku teteh kunaon teu dianggap perlu ku teteh kunaon dipandang jasaan ku teteh padahal ustad nu memagahan ikro unggal peuting di masjid unggal poe di masjid anak nama lewe hayang jajan papa nama keur memagahan anak batur anak teteh ari tetehna kalah ngomongkeun ustad aya nu kitu Allah bedil haram jadah doang bedil tuh man anak nama dipagahan ku ustad berang peuting ari indung bapana ngomongkeun ustad utolol hirup aya eueuh kitu aya ieu aing ngarekan saha sabenerna ieu aing eling umat teu eling ieu mah aya ku aya anu adan diomong keneh bae Allahu Akbar Allahu Akbar ayaku ayana adan diomong keneh bae bo makan ulah sok goreng hat awas hati-hati makana ieu urang sebagai kolot boga tanggung jawab ieu tah gede-gede kieu tah budak ieu kabeh ge dilahirkeun fitrah ieu mah suci tuh si Mei si Susanti tah jeung si eta teh anak nasaha eta teh si Jarjit lain eta suci kabeh ge budak mah beureum hejo koneng kumaha indung bapakna andai kata anak-anak urang nyegog tina fitrahna pakowo abis molor ieu aing mah nya atuh teh kuwo tungkul be sugur aing tawajuh tak kuwo orang barang dahar kacang aing mah bo aing poho deui ieu nabi tadi ngomong naon aing anak-anak urang eta yo lamun urang sebagai kolot henteu nyokot tanggung jawab ngajidik ngajarkeun anak supaya cinta ka Kanjeng Nabi ulah nyalahkeun anak engke lamun nepi ka gede dewasa teu ngajenan kolotna teu ngahormat ka kolotna boro-boro ngahormat nganuhunkeun ge henteu buktina zaman kiwari loba anak digedekeun ku kolotna betul diasuh ku kolotna betul dibiayaan ku kolotna betul nah ari geus gede teh wani molotot ka kolot
tuh loba cenah geus gede eta budak wani nyentak ka kolot aya. Naudzubillahi min dalik. Padahal mah ditilik-tilik disidik-sidik budak teh kasep geulis panonna alus abiwirna alus irungna alus sagala alus tapi hanjakal akhlakna henteu alus sanes kitu. Bener-bener nyaut. Awewe ulah Allah bisi jadi tong sok kitu tong balikan bisi engke dipuruluk make menyan dijamin tah gini aya pak kuno edan mah aya ya. Pak ridho bapak boga anak gelis tapi gelis ku gelisna tapi teu jadi dangdanan kasep ku kasepna tapi manfaatna. Naudzubillahi min dalik. Ini bermula dari langkah kita orang tua terlambat mengajarkan mendidik mereka supaya cinta kepada Rasulullah. Karasa ku bapak ngabiayaan anak teh capek, karasa ku bapak neangan apakah teh capek. Hei teh iya coba teteh supaya bisa mendeuleu. Coba tinggali ku teteh salah kita teteh eta usaha ngabiayaan teteh, ngabiayaan anak teteh, ngabiayaan keluarga. Naon babari eta. Coba kadinya orang silih hargaan, silih ajenan. Betul. Eta kakak ngabiayaan anak timiti sekolah PAUD. Isuk-isuk geus sarentang-sarentang teteh ngaturkeun anak. Cuati ka mana? Atuh ieu rek ngaturkeun si Fuad ka PAUD. Aya Mang Fuad. Aya. Asli? Oh panitia. Panitia. Tapi lain nyekel ongkos lain. Oh sabodo aing asal otak. Bendahara. Bendahara. Oh bisa dipecat tuh saya tak. Aduh, aing asal sini dipotong ya. Bo, isuk-isuk ibu geus naon? Isuk-isuk ibu geus sibuk nguruskeun anak, betul? Nepi ka timiti hudang sare jeung rek sare deui eta emak-emak eta ibu-ibu, sibuk nguruskeun anak. Leres teu? Sok anak masih geus pamuda ge, anggar nanyakeun sapatu jeung kaos kaki mah ka emakna. Betul? Kila kitu geus tobang ka eta budak. Geus kumisan, atuh lengkahna jebrag manehna. Bulu atuh jabrig. Atuh awak jebrog. Tapi eta neangan kaos kaki kudu gogorowok wae. Ma, kaos kaki di mana? Aya eueuh. Encan di salakina. Mama. Jejer di mana jejer? Cek pamajikan haram jadah sia nu nguseup. Aya tukang nguseup di aya. Tukang nguseup aya di dia. Panitia. Oh, bodoh amat. Kabeh panitiana. Tukang nguseup. Oh, syukur, bagus. Lanjutkan. Oh, kabeh syukur. Ngan aing ngomong HP panitia aing ngabejaan aing mah kadadaria ieu. Tangkurak dia ngaresep di dunia. Engke barang asup ka jero kubur ditanya ke malaikat, "Man rabbuka?" Kabeh sia ngajawabna, "Nah. Wa man nabiyuka?" Nabi. Wa ma imamuka? Imamna. Nu nih ngomongna kitu di kubur. Baheula mah di dunia teu kitu. Da sia di dunia na tukang nyinan lauk suing. Nang ning atuh da ari jalma geus mendak kanikmatan mah Pak Kiai ngeusup we kaboga ngimpi atuh. Eta ngeusup manehna rarasaan baru ngeusup. Horeng eta dina kerja eta mah dina kenyataan mah eta susu pentil pamajikan kot keur dikikieu bae ku salakina. Purus atuh. Bo,
Bo Ustaing salah kita teh mangusep lagi bari ngadaguan lohor iya. Salah kita teh mangusep lagi bari ngadaguan lohor. Matak teteh nanya ka salaki, "Pak, rek ka mana?" Ngusepnya. Heeh. Bejakeun ka salaki, "Pak, rek ngusepnya." Nya. Ulah poho, Pak. Naon? Mehdil laga terakna. Ngajadok aing poho deui la ilaha illallah. Kohil laga terakna. Mehdil laga terakna. Kohil laga terakna. Ngerti henteu? Atuh naon haliwu saya teu ngarti mah. Kama qala Salman Khan. Oh. Oh. Peci baju sarungna beken jeung sajadahna. Peci baju sarungna beken jeung sajadahna. Salaki pangheulana budak nu kangeunana. Peci baju sarungna beken jeung sajadahna. Ha 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 Geura pake mukena amparkeun sajadahna. Geura pake mukena amparkeun sajadahna. Tunda heula hapena ibu nu pangheulana. Geura pake mukena amparkeun sajadahna. Naon terus? Aing mah beuting di Karawang nyanyi eta kok cai ti lurah lu 500.000. Iya lurah kumaha bager eta naon? Iya paku bager. Atuh mana mau jadi ku lamun teu bager mah nya. Mana jadi ku ge berarti bag. Atuh aing mah teh nya hoyong kewe urang buktikeun. Lamun ku nyawer berarti bag. Lamun ku nyawer berarti bag. Bager manehna ngan lamun manehna teu nyawer berarti teu bogaeun. Teu boga ceuli. Bo peci baju sarungna beken jeung sajadahna. Barakallahu lakum. Makasih. Pokokna mah paku mah sarang heo. Anu kana gigireun nama sarang tawon. Oh da teu nyawer si eta mah. Nu nyawer sing panjang umur. Anu henteu teu tanggung jawab. Tapi paku ikhlasnya. Ikhlas entok. Atau hari ikhlas mah tambahan deui. Ari RW aya RW. Kapangarasa Bapak RW. Pangarasana Bapak RW dusun walahir tonggo. Kita berasa usul. Di antos sana pribados hoyong terang sumangga kapangarsa Bapak RW dihaturanan inggih sok burukeun kaburu lak-lakan aing nolol. Oh Pak Kadus ieu mah. Oh Pak RW nuhun pangarsa. Asa piraku lamun Pak Kadus moal. Kapangarasa Bapak
Bapak kadus anu mana Bapak kadus anu mana sok enggakeun ka dieu asapiraku ka dieu teu mawa duit lamun kadus teu mawa duit minjem heula ka paku. Oh iya bang orang keneh kadus nanya. Oh nuhun jang nuhun panganten. Oh pengen busekelnya. Atuh ori keneh manehna macan ganti oli. Moh atuh emang iya mah ulah heula awak aing keengnya. Kubu atuh ieu mah kami 2 minggu teu balik-balik. Ieu bunguna mah ka dieu atuh nyelangkeun ieu mah. Jak kamari panitia maksa sabarna mah jalur ka dieu mah. Tapi ieu kami ngontrak di Bekasi 3 bulan. Nepi ka bulan pokoknya mah nepi ka puasa -5 eta kami masih kene kukuiran jika kolecer. Gitu nepi ka Sa'ban. Lain masalah duit sih haram jadah. Pugu aing atoh-atohna bisa keliling dunia ngan aing ripuna teh pakowo unggal peuting aing dikerokan ku si itu tuh. Ih, unggal dikerok aing mah tuh. Lain aing duitan saya teh coba lagi. Anda belum beruntung atau dikerok deui aing peutingna isukna. Lebih ka kamari mah di Banten tadinya di carita. Begitu datang ke hotel pekerok-kerok aing di tukang kibor. Aing ngerok manehna mena ngerok aing. Atuh bayangkeun untung aing teu pacekek-cekek di manehna. Ngan ukur pekerok-kerok. Bo. Kade, bejakeun ka salaki. Pak rek ka mana? Ngeuseup nya. Yo, ulah poho kewajiban. Naon? Atuh salat. Teu ieu pecina, ieu sajadahna, teh ieu mukena. Mukena. Naon? Ieu peci baju sarung nah pikeun jeung sajadahna. Tuh, jig rek ngeusseup mah ulah poho soal. Nu kadua ulah dibalong batur. Dari apa? Ngosop. Aing yang hareup ka dieu sia mah ngosop. Orang jejer mah ka ditu. Kade. Naon sebabna? Geus ulah sok kanggo enak cicing. Naon sebabna? Ya, dengekeun. Ih suara aing jelema di lohor. Asli aing mah teu nyangka aya jelema di lohor. Aing sugan teh kalakai he gitu. Calagor. Turun dusun sia kolot di handap. Aing kolot di handap aing dia di lohor, bedil ku aing. Turun. Mak. Si emak yang celek di lohor. Bo. Teruskan nya lamun urang teu naon teu ngajarkeun cinta ka Kanjeng Nabi sok geura ieukeun rasakeun hirup kumaha jalma nu teu boga rasa cinta ka Kanjeng Nabi boroka batur kadulur sorangan boroka batur kadulur sorangan koret maksudna boroka batur kadulur sorangan kolet batuk minum kalpanak hilang tenggorokannya. teh ngeunah eta urang boga salaki cinta ka Kanjeng Nabi betul boga salaki cinta kalau baik ka Kanjeng Nabi atuh ngeuseup mehna atuh sapa udah mehna resep ngeuseup ieu nya tapi bejakeun ka salaki ulah niageun salat sebab eta urang hidup niageun salat atuh ngisingna calana majus dia niageun salat mah leungit barokah lamun urang dieu batuk atau ini aing ngomong ku api-api batuk. Jika kernehan iya nehan duit 100 huni bikin ke aing dia. Bo. Hei dengekeun. Eta batuk teureun eureun. Eta urangnya. Eta mah pipil batuk deula. Kulata hirup.
Matak bejakeun ka salaki. Lamun urang hirup eueuh salatan, Allah bakal maparinan bencana 15 rupa. Sabaraha? Heeh. Moal direken ka moal dibijakeun kabeh. Ieu we heulaanan, genep we. Sabaraha? Heeh, genep we heula keur hirup. Genep kontan dibikeun keur hirup. Hiji dicabut barokah umur, kolot umur kakak, tapi kolot kalapa. Leuheung kolot kalapa mah aya patian. Ieu kolot linyok. Kolot umurna mah tapi bebudakeun gitu ka. Maksudna ari tahlil beuki aya berjamaah henteu. Aya aya oh nyusulikeun buku main atuh tah. Pak, aya nu leungit barokah umur aya. Eta ku beuki ai tahlil mah. Dionang ku tetangga atuh panghareupna. Tapi eta ka masjid mah tadekeun asup aing mah teu ngarti. Aya nu kitu aya. Bedil. Oh gawe. Mangger naon? Atuh tahlil. Mun nya tahlil sorangan, atuh batur mah dimarasin keneh meureun. Ari kitu memang teu ka masjid. Entah di imah eta dionang ku tetangga cenah maneh kudu galib rek datang sia kartu ngariung atuh datang hirup mah kudu galib cenah ari ku tetangga dionang kudu galib ari ku muadzin dionang teu galib si eta aya eueuh bejakeun ku teteh teh bejak bejakeun ku teteh oh bejaan salaki kak adi geura naon ieu aya naon ieu yo mere beja naon ieu mah cenah ge saha ih cenah ge ieu bejakeun naon panggoreng-gorengna lalaki saumur hirup tara asup ka masjid sakali asup ka masjid pangharupna alabatan imam paeh arek asup ka masjid ngadaguan paeh maka nah urang bejakeun ka anak bejakeun ka salaki ka urang ngadukan paeh ka masjid mah betul makana urang sebagai kolot ameh anak urang caang salaki urang caang hate teteh oge caang didik ti ayeuna dasaran supaya cinta ka Kanjeng Nabi insya Allah nu kaduana ka ahlul baitna Kanjeng Nabi nu katilu wa qiraatul Quran Nabi teu ninggalkeun harta Nabi teu ninggalkeun banda Nabi teu ninggalkeun pangkat jabatan henteu Nabi mah ukur ninggalkeun teh hiji Quran dua hadis pusaka Nabi masa kitu-kitu nah anapun peninggalan Nabi nu sanesna hiji masjid dua fakir tilu yatim tah eta peninggalan Nabi kudu dituluykeun ku urang masjid tuluykeun eusian fakir tuluykeun diurus yatim tuluykeun diraksa dijaga adapun janda nya kumaha jandana lurah yo bisi di dieu aya janda KTP kolot tapi pulen gitu atawa henteu ai kolot mah ngan Hitachi ieu mah janda teh hidung tapi cihuy jadi hidung cihuy ieu mah kuwu jadi kawas Gatot gitu aya Gatot ka dieu Gatot aya tina naon eta nyeuna tina sampo di pasian nya dialung-alungkeun kana naon kana kenteng tah tuluy diantep sabaraha minggu kitu tah beuki leula beuki lapan beuki hidung eta ai Gatot mah kitu spesial teh istimewa teh beuki hidung beuki cakial nya Gatot mah beuki hidung beuki liat nya cakial ngeunah purulukan make parud kalapati eta ka ngeunah jasa eta ih make parud kalapati teh ngeunah eta budak ieu moal nyahun moal atuh budak saya tuh budak saya kieu moal nyahun Gatot moal mainna mah unggal jajan atuh beda ieu jeung urang budak zaman kieu mah jajan jajannya cocolatos ditambah coki-coki minumnya coca-cola paingan unggal digeron tengah denge horeng ceulina conge-conge
beda jeung kolot naon budak baheula kolot ayeuna dahareun eueuh nu make bahan pengawet matak jag-jag wae mesti geus umur 70 80 tahun ge tuh nontonna kadar makanan tidak mengandung pengawet tuh tingali matak bijakeun ka anak ulah naon ulah sok sembarangan barang beuli kolot oge kudu selektif pas urang baheula dahareun gatot ganyong nya suweg aya keneh eueuh nya eta alami malulu Masya Allah matak teteh kudu syukuran kabeneran salah kita teh mah hideung nya berarti salah kita teh mah cakial alhamdulillah salah kiai mah hideung berarti tuh teteh mah sarojeng gatot cakial gitu ngan lamun teteh nu di imah geus teu cakial geus teu liat-liat acan ngajaran coba teh tunda dina hateup saminggu we garing suah modar bo kewajiban kolot nu katilu wa qiraatul Quran didik anak-anak urang teh supaya cinta kana Al-Quran sebab saur Kanjeng Nabi man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Quran illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi saha jalma anu dikaruniai anak ku Allah saha jalma nu boga anak tapi teu dipapatahan Quran teu dipapatahan micinta kana Quran teu dipagahan paham kana Quran boga hate teu dipake pemahaman kana Quran boga mata teu dipake ningali kana ayat-ayat Allah boga ceuli teu dipake ngadengekeun kana nasihat-nasihat agama maka illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi anak teu dipagahan Quran ku kolot intina setiap dosa anak anu dipigawe ku anak bakal ditanggung ku bapa. Nah pede lamun urang sebagai kolot teu ngajarkeun Quran ka anak ulah nyalakeun sasaha anak nyieun kagorengan anak maksiat dosana bakal ditanggung ku kolotna terutama bapana lantaran cek anak kami teu wawuh jeung Allah atau ka bapak aing kami jauh jeung Allah ku bapak aing matak isukan di Rabbul Jalil aya jalma bakal didatangan ku anak jeung pamajikanana ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul Gusti pangeran abdi cokot hak kami ti ieu lalaki sebab gara-gara lalaki ieu kami jauh jeung Allah gara-gara lalaki ieu kami barang dahar nu haram gara-gara lalaki ieu kami teu inget salat acan lantaran kami nganu ukur diurus dohirna wungkul batin kami nama teu diurus tah awas padahal eta anak di dunia mah Masya Allah digagandong dibiayaan hayang motor pang meulikeun betul hayang HP pang meulikeun ari di akhirat kalah tutunjuk rorek kana irung jelmana maka nu kitu gara-gara teu dikenalkeun ka Kanjeng Nabi teu dikenalkeun kana Al-Qur'an sieun henteu ridho bapak anak bapak menang ngabiayaan juta-juta nepi ka jadi musuh bapak di akhirat ridho ibu menang ngurus ti leutik batin cerik joroti kasami hape rasa bo euy menang ngaheujeun atuh aing nyaho ieu tapi kami boga anak tilu katungkulan kabeh oge lahirna eta pamajikan pak horeng ngalahkeun anak teh wah taruhanana nyawa atuh eta awewe nyeri tante atuh ieu lalaki kudu nyah ulah apal nyeng celek wungkul ai nyeng celek beuki ai ngahargaan awewe henteu bo anak menang ngaheujeun menang ngandung menang ngeong-ngeong cing ridho lamun kudu jadi musuh ameh teu jadi musuh urang eusian hatena ku pemahaman Quran tingalikeun matana kana ayat-ayat Allah
beredenge celikna kana nasihat-nasihat agama supaya hatena deket jeung Allah, hatena deket jeung Rasulullah. Lamun anak urang hatena deket jeung Allah, deket jeung Rasulullah, sanajan jauh jeung kolot, yakin bakal ngariksa kalakuan moal ngisin-ngisin kolot. Lamun urang dieu wani-wani maksiat sarua jeung moekan kuburan kol. Urang dieu maksiat, urang dieu mabok, urang dieu judi online. Sanajan kolot teu nyahoeun, yakin kuburan kolot teh poek. Teteh pasea jeung dulur. Teteh pasea jeung dulur. Sanajan kolot geus teu nyahoeun, poek kuburan kolot jeung dulur ko pasea. Ieu mah ka batur bager. Anak dicurikan, poek eta pesak pemajikan. Oh kadang-kadang ieu mah ai ka batur mah bager, ai ka dulur kok aya nu kitu. Ai ka batur mah batur ulin bro-broan mer hayang ka andal teh hayang ka alem. Ari ka kolot hitung-hitungan aya bejakeun teh kasalaki teh yeuh mun boga milik boga rezeki bere kolot bere dulur ngasaan meh barokah betul bere supaya meh kitu hese boga pangabutuh urang dibere-bere da moal rugi bere da moal rugi bere da moal rugi mereka bapa ka bapa mereka emak ka emak mereka bapa ka bapa mereka emak ka emak mereka bapa ka bapa mereka emak ka emak ye misakeun dibikeun kame payus eta teh tur luyu pisan kacida maneh jeung ka bina-bina koret jaga ke kaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga teu kawa COD meuni gaya-gaya teu kawa COD meuni gaya ulah loba gaya-gaya bantuan aing arek moal hayo bro ulah loba gaya-gaya ulah loba gaya-gaya loba gaya-gaya ulah loba gaya-gaya ieu jeung batur ulin ieu masuk ti aing duit ti aing aing mah keur sareueul ieu hulu angan seueul aing mah dahar encan boga teu ngareun aing mah ti kamari aing barandar teu ngeuneuh aing mah ih kunaon bae teh aing ngadahar tai pait aram jadah arek melu aing yuk ka mana urang nyeblak boga duit di aing ku aing ditraktir aya nu kitu giliran we dulur nang nginjem duit eueuh aya nu kitu ayo kasalaki mah kasalaki kunyaah kasalaki ari kadulur salaki hewa wae aya cekek bedil ayo barang penta kasalaki kudu aya ayo barang penta kasalaki kudu aya kudu naon kudu nyampak nah ayo kami toha mah goreng hate be aya tuker tambah hoi suamimu dia memberi dulurnya naon suamimu dia memberi saudaranya memberi orang tuanya asalkan dia tidak dolim kepadamu asalkan dia tidak mencampakanmu dan tidak menyabodokanmu sepanjang suamimu adil engkau terpenuhi dan saudaranya juga terpenuhi sah-sah saja jeung salaki barang mere kadulur teu kudu bebeja heula ka pamajik salaki barang mere ka kolotna teu kudu bebeja heula ka pamajik lain masalah riweuh ngan anapun salaki bebeja ka pamajikan itu berarti salaki teteh ngahargaan katet dina teu bebejana ge da teu dosa ieu halal ja teteh boga salaki jadi pagawe teteh boga salaki jadi jelema lain ucing teteh boga salaki jadi pengusaha teteh jadi salaki jadi youtuber berang putih nguir ka lembur batur kadang-kadang budak-budak anjing youtuber teteh mah nempo hasilna wungkul jero-jero nama si eta
asup anjing dikerokan. Heuy, eta teteh nempo salaki teteh usaha atuh mena barang mere ka dulurna, mena barang mere ka kolotna, hakna ieu. Nu penting hak teteh teu kacocek. Ieu mah kokolo salaki barang mere ka dulurna keteu geus buat baud. Ayo, ngarti. Ulah sok itu teh, eta salaki teteh barang mere ka dulur atuh hakna iya. Betul. Leres. Atuh sok koret hirup mah. Ulah koret. Ih, naudzubillahi min dzalik. Kade bejaan. Karunya ka salaki henteu. Lamun teteh karunya ka salaki tutup ya. Tutup celah nu aya dina hate salaki nu teu kaurus ku salaki. Sakali deui aing ngomong. Isi. Elah nok. Mae, dengekeun. Lamun teteh peduli ka salaki, tutup celah hate nu aya dina hate salaki nu teu kaurus teu kacabak ku salaki. Saha? Model merek dulurna, model merek alona, ulah gede leutik we teteh merek ka alo teteh, merek ka dulur teteh. Hi eta luar biasa teh, matak ngarakatkeun hate dulur eta. Sok ajaran teteh ngajang ka dulur bari lengoh. Da beda atuh. Nu lengoh jeung nu mau keresek beda nampakna ge. Datang teteh mau keresek. Hei, ka mana wae? Oh, ngabejaan rek dia ngabejaan. Da kumaha atuh kagok imah burak bari be ieu mah tah di jalan tah cenah mendak martabak. Segala barang bawa. Ka dieu mah ka dieu bae. Ulah sok segala barang boleh. Terus ka dieu mah ka dieu bae. Anu sok barang bawa eta. Lebah besi mae ulin ka imah dulu teu moal naon. Assalamualaikum. 3 kali mae keketerok teu dibuka-buka. Assalamualaikum. Kumaha cara boga imah? Oh, si mae. Horeng rek nagih. Bo. Ulin ka imah dulur teu barang bawa, beda responna ge. Jadi ya, aing mana ka dieu? Atuh ulin, tara-tara saya ulin ka dieu. Geus beujeu geura, jojong bae aing mareka kebon tuh deula. Urang ulin nu boga imah kana ka kebon. Naon sebabna? Da eueuh panjang cang hate ceuk Rasul, lamun anjeun nganjang ka imah dulur ulah lengoh, sing mawa buah tangan sebab buah tangan teh matak ngarakatkeun meungkeut hat. Tuh, urusan naon jerona? Urusan pokona mah eueuh mau keresek we ka imah dulur. Sok. Atau usian karari naon tah gitu. Bo mata kade eta hal-hal anu teu kaurus ku salaki urus ku pamajikan. Noong mitoha, noong dulurna, merek kolotna, merek dulur salaki urus. Karunya ka salaki henteu. Karunya henteu. Mun karunya urus ku teteh. Sok, pan eta salaki teteh yeuh. Salaki teteh mun hayang nyaho mah. Mawa duit ka imah ting ladang naon eta. Main aja. Nyaho ieu teteh ge. Salaki balik ka teu imah teu molotot pan tetehnya. Komo bari teu duit mah baung ka dituna teh. Betul salaki teteh papaksana eta di ieu. Teu beurang teu peuting kadang-kadang di lemur batur dicarekan. Kadang-kadang di lemur batur mainan nahan lapar. Kadang-kadang di lemur batur manehna manggih kawirang. Karunya eta salaki teteh. Mau duit ka imah teteh mah teu nyeuna naon ting ladang naon. Nya. Laras kitu. Buat teuing eta duit teu dibawa ka imah teh ladang naon. Motor gadean, mobil cicilan, keur ngabela anak pamajikan. Beurang kapanasan, puting kahujanan, nepikeun ka awak pinuh hapuran. Hirup pararu sing diudag gelising nepi ka gering. Laja-laja ubarna laja-laja. Laja-laja Mak keur naon? Marud laja. Emang kunaon? Bapak sia hapur. Mak palingan aceng hudang peuting ruas. Sugan aceng eta di kamar emak aya poli, aya abri.
Sugan aceng mah di kamar emak aya babinsa aya gitu eta numpot tonggong bapak loreng koreng hapur besi tonggongna digorokot ngebul teh eta ubarna gampang parud laja kemudian campur ke minyak tanah palu sawak-awak dijamin gegetrek sama peuting eta mah resep dari zaman bengen eta mah asli. Nah tuh Anda gata-gata, Anda hapuran, ambil laja di kebun batur, parut, campur minyak tanah, balurlah ke badanmu, dijamin Anda gegetrek. Anda sudah tua, mata berkunang-kunang, rambut ubanan, gigi sudah coplok, segera deketan pasaran. Maksudnya sing tereh ingat kena maut gitu ameh eling hirup geus kolot ngacaprak geus kolot hayu we nutur-nutur bujur awewe tekop nopo bujur si eta mah ngahajak meuli kacamata hideung teh jeung nopo bemper batur eta kalakuan Pak Barno eta bo Geus beurang ieu. Gas. Ih aya. Aduh astagfirullahaladzim. Kuwu ya. Aduh. Aduh. Budak ieu asana aing aya nu neluh ieu mah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Iya mah bukan dosa yang ke Pak Barno iya mah. Bo, karunya kasalaki henteu. Lamun ecek karunya kasalaki. Lamun ecek karunya kasalaki. Coba deketan salaki keur molor. Nya salaki keur molor deketan sebab lamun jalma keur sarema Pak Kuwu jujur. Ekspresinya jujur, tidak dibuat-buat. Atau pernah kuwo gitu nopo pemajikan kersare kieu aya Allah lamun nu sare mah lamun dia capek kelihatan capeknya betul dia senang kelihatan gembiranya kalau istrimu malu akan kelihatan kemaluannya wong jujur kono sare mah tidak ada yang dibuat-buat matak salaki kersare lamun karunya mah ece deketan salaki tetep raraina engkau akan melihat fenomena beungeut kokoloteun iya kumaha cek teteh ya Allah ampunilah wajah ini berikan cahaya pada wajahnya nanti di akhirat karena wajah inilah yang telah memperjuangkan kebahagiaan kami wajah ini yang berjuang siang dan malam menjamin kehidupan kami maka jangan engkau pisahkan aku dengan wajah ini karena wajah ini yang memberikan ketenangan dalam hidupku wajah inilah yang aku cintai walaupun sakapeung sok ngarudetkeun atuh eta tekop salse unggal balik gawe ngosep bese eta mah bo beres euceung ngadoakeun banget salaki turun kana leungeun cekel ku euceung leungeun salaki kecaweg engkau akan merasakan fenomena sasanggaleun di situ. Tapak berjuang didinya lalaki nu gagah mah eta nu loba sasanggaleunana. Oh berarti itu lelaki pejuang betul. Stop guys, stop engkau menggunakan ketampanan untuk menggait wanita. Wanita tidak tampan dengan wanita tidak butuh dengan tampanmu, mereka hanya peduli dengan kemapananmu. Betul? Tidak cukup dengan hanya tampan, lebih realitas lagi wanita butuh kemapanan. Laras gitu. Atuh nya sok ecek kawin jeung salaki nu naon ngandalkeun ketampanan teu daek usaha. Emah dia menang 2 bulan ge. Kronis dia emah. Atuh ngorek dahar tampan. Bo,
Bo, awas bejakeun ajaran ku aja geura kumaha cek ece cek kalengan salaki, ya Allah berkahilah tangan ini karena tangan inilah yang membawa rizki ke rumah kami, tangan inilah yang telah membiayai hidup kami, jadikan tangan ini penuh berkah, terutama ampunilah apa yang telah ia kerjakan, berkahi dari apa yang ia kerjakan dari kebaikan, dan ampuni dari kesalahan yang ia kerjakan. Cium ku ucu, beres ucu ngadoakeun leungeun salaki turun ke handap liwat heula eta mah gagang lato-lato. Kamana atuh? Kana sampean salaki. Lamun ece ningali dampal sampean salaki, engkau akan melihat fenomena perpecahan antar suku. Entah berapa ribu kilometer jarak yang sudah ditempuh oleh suamimu dalam berjuang untuk rumah tanggamu, terutama bapakmu. Sampai hari ini engkau mendapatkan tempat istimewa di masyarakat. Engkau mendapatkan tempat hak istimewa di masyarakat bukan karena kepintaranmu, bukan karena titelmu, bukan karena ilmumu, itu karena keberkahan doa orang tua dan guru-guru kita. Betul? Laras, hati-hati. Kalau kau ingin bersyukur kepada Allah, berterima kasihlah kepada orang tua. Jika tidak mampu memberikan sesuatu kebahagiaan dengan hartamu, berikan dengan senyummu. Jaga hatinya, jangan sampai hati mereka itu terkoyak karena ucapanmu dan karena perilakumu. Cukup mereka waktu melahirkan daging darah mereka terkoyak, terkuras hingga tua renta, mereka masih terkoyak karena ucapanmu. Lamun kolot geus ngomong lalaunan kana jadi anak, alamat cilaka ta anak. Kolot ngomong jeung anak lalaunan saking kusieun ka anak, menepika ngomong lalaunan jeung anak, alamat cilaka anak. Mi HP bisi di aya jalma umur 40 tahun, usaha tadaikeun menyat-menyat, usaha tadaikeun maju, dunyana tadaikeun maju, ibadahna tadaikeun eucreug. Pariksa dosa, hiji dosa ka kolot, dua ka guru. Tilu nyapirakeun pamajikan, heup sakitu. Jalma umur 40 tahun usaha tadaikeun ka pendak, ibadah tadaikeun istiqomah, hate tadaikeun caang, rungsing teu puguh nu dirungsingkeun, lieur teu puguh sumber liurna, buru-buru pariksa dua dosa. Hiji dosa ka kolot, dua ka guru, tilu pamajikan, opat eueuh. Oh, pikiran bae kepikiran sorangan pikiran, teangan sorangan sayangan. Kartas bo, bo kartas bo. Yo sing areling, mumpung orang mumpung orang hirup. Duh aing mah itu kumaha teh. Lain teh hayang aing mah nguyup susu ieu. Ingat kana pesan pamajikan bogo. Heeh. Meme berangkat pan pamajikan berpesan. Fafah. Aing naon si haliwu. Pamajikan aing. Fafa kapan didinya mahrojna mimbat nih syapati supla iya di dia dina beteng biwir jeung huntu jangkar dua ka entar lamun ka ieu mah bab nyalukan salaki bafa. Kalau Fafah mau ngaji keluar mau keliling lagi jeung ingat pesan mama apa, silahkan papa mau ngopi dimanapun bol, mau yang murah bol, yang mahal juga bol, mau di kafe mau di warung biasa bol, asal satu pesan mama, kalau papa mau nyusu harus di rumah. Itu tak bingung anjak diinum lain kopi ieu mah gitu. Ayo orang eling mumpung hirup mumpung can naon, mumpung can telat, yuk deketan deui Quran jeung sunnah supaya orang menang hampura al memeh datang hiji mangsa perkara nu matak megatkeun nikmat
perkara nu matak megatkeun nikmat. Nu mana dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakarat nyawa ngangseg mapai urat biak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam baraja. Geus waktu ninggalkeun lembur ngajugjug ka alam kubur. Pak RW anu sayang menangali geus diukur mahikeun awak sakujur. Pak ajengan saoban menangali geus diukur hari kenaon anu dibawa imah boga sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh mela nafsu pasea menang tisuk-sruk tidung-dung anu sok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu jakat nage embung ibadah kateler-teler nepi kanyang hulu ngaler di tengah imah ngagoler diriung ditarungguan diriung ditarungguan urang walahir kerhirup di abring-abring kerhirup di hargaan di ajenan di damba-damba geus maot mah dialanterkeun lir ibarat dipikeun kana logak rap ku padung diganjal ku taneuh diurugan ku taneuh beureum ditaringgalkeun ditaringgal. Yuk sing areling arek urang eling yuk mudah-mudahan teu pati-pati urang kabehan maut kecuali sadayana dihampura dosana ku Allah. Amin ya rabbal matak supaya urang dibere husnul khotimah ulah ditinggalkeun salatna ulah diting ameh umur urang barok sebab ninggalkeun salat teh cek tadi dicabut barokah umur, 2 dicabut barokah rizki, 3 dicabut cahaya tina raraina, 4 doa nak moal diijabah, 5 amal solehna ditolak, latuk balu mardudatun ditolak tadi diterima, nu kagenep moal kaasup jalma nu didoakeun ku jalma soleh. Poe ieu nu ngadoakeun jalma muslim loba komo di Mekah mah hareupeun Ka'bah Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, di Raudhah di Madinah Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Makom ijabah lain saatul ijabah deui nya saahnya makom di ditu mah di urang mah can aya makom mah aya ge saah betul aya saatul ijabah di urang mah aya ge makom mah di ditu di bo poe ieu jalma ngadoakeun umat muslim loba di Mekah di Madinah di tempat-tempat ijabah satungtung urang teu ninggalkeun salat urang termasuk jalma nu didoakeun. Kecuali bapa ninggalkeun salat bapa teu kaasup jalma nu didoakeun ku jalma saleh. Sanajan ngadeg we bapa ngadoa teu salat mah moal ditarima moal didenge. Tapi bapa salat yakin kaasup doa. Setiap jalma salat kaasup doa. Tuh sakur doa kaasup naon? Kaasup salat. Kullu sukroin kacangun. Ngajedog heula cicing. Ai saban-saban sukro make kacang. Walaisa kullu kacangin sukroan. Jeung henteu ai saban-saban kacang yang celek dina sukro. Soke pecelan ku bapa geura. Betul? Rampeyek oge aya kacangan lain sukro. Martabak oge aya kacangan lain ibu oge aya kacangan lain sukro. Nah daek ibu disana kunjing sukro
atau embong. Setiap jalma salat kaasup ngadoa, sebab salat cek lugoh cek bahasa teh doa. Jelas urang keur salat teh geura doa. Jeung ajaibna teh Pak, ajaibna teh dina salat aya hiji pagawean anu eta pagawean teh nyumponan akhlak urang ka Allah, akhlak urang ka Rasul, akhlak urang ka diri. Mana? Sujud. Ketika posisi sujud itu adalah akhlak urang ka Allah, akhlak urang ka Rasul, akhlak urang ka saha? Ka diri urang sorangan. Mana? Tidaklah seseorang sujud kecuali dia telah memenuhi haknya masing-masing. Mana contohnya? Urang keur sujud teh eta teh jantung memompa darah ke dalam pembuluh darah yang ada di dalam susunan otak anu kalintang leutikna, termasuk menyuplai oksigen. Lamun otak teu kasuplai oksigen sakurang-kurangna sapoe 5 kali, komo lamun otak teu kasuplai darah sakurang-kurangna sapoe 5 kali, maka otak akan memicu komplikasi penyakit. Ini fakta ditemukan oleh dokter ahli saraf Texas of America. Percaya tuh? Terus mending percaya daripada kudu nyusul ke Amerika sih ya. Saha nu mendakanana? Dokter ahli saraf ngaranna teh Fidelma Oleri nepi ka si eta jadi mualaf gara-gara mendakan fakta sakenaon teori, gara-gara mendakan teori fakta dina otak teh aya susunan saraf pembuluh darah nu leutik nu kudu kasuplai darah. Lamun tidak tersuplai akan terjadi komplikasi penyakit. Mehna teh tadina naon meneliti kunaon bisa terjadi komplikasi penyakit, sumberna adalah susunan saraf nu aya dina otak teh tidak tersuplai darah. Nu mana eta teh? Nu sok ninggalkeun salat. Naon Bu? Naon Pak? Nusok ninggalkeun paingan cek Rasul, engkau jaga sholatmu Allah jaga hidupmu, engkau tinggalkan sholatmu hancur hidupmu. Bukan masalahmu yang berat, sholatmu yang telat. Bagaimana kita akan bahagia kalau sholat saja tidak? Allah telah berikan semuanya tapi sholatmu masih semaunya. Allah berikan nikmat beribu-ribu tapi sujudmu masih terburu-buru. Bu, jangan tinggalkan. Tilu keur sakarat, mangsa rek maot sakarat kabeh oge, maka keur sakarat bakal dihinakeun ku Allah ku tilu rupa. Hiji, dibere lapar teu manggih tungtung, haus teu manggih obat. Nuka tilu maut bighairi iman, mautna teu mawa iman. Naudzubillahi min dzalik. Sup ka jero kubur gara-gara ninggalkeun salat dibere deui tilu naon bencana. Hiji, sempit pakuburanana. Dua, poek pakuburanana. Tilu, kumaha cek Allah? Malaikat Gos tuh kalau ditanya si eta mah naon sebabna dataran sholat, bahkan eueuh penyesalan jeung kasedih lamun kaliwat sholat dina hirupna. Sabaraha kali si eta ninggalkeun sholat teu sedih-sedih acan, eueuh ngalangsa acan, maka maot we kumaha cek Allah teu kudu ditanya, poekan kuburanana, sempitkeun kuburanana, sing sieunan ku maneh teror nepi ka poe kiamah tong eureun-eureun. Bayangkeun di dunia urang diteror ku jalma, betah moal cicing di imah, da yakin moal cicing di imah moal betah. Ieu di kuburan Bapak rek saha nu ngabela, rek saha nu maturan, lianti amal urang solangan. Mantap ulah wani-wani ninggalkeun salat, terutama keluarga urang. Bejakeun aya karunya maka anak, bejakeun aya karunya maka salaki, bejak cakeun. Kartos Bo, kartos Pak. Atuh geus aya kaharti mah nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.